Woi, Ed, si kemari balik mancing jam berapa aja, Mang Bule? Balik jam berapa, Gus? Datang doang. Datang doang. Oh, datang doang. Jauh-jauh aing nganter Bang Bule. Emang aku naon gitu? Nyaho eta mah Bang Bule balon. Mancing jauh-jauh, teu mau duit deui. Masih aing tong ngarti. Eta umpan laukna dihakan ku aing. Lagian manehna meuli roti hiji doang. Jadi umpan lauk Mang Bule dicaplok ku sia. Hai. Awak be, jauh-jauh mancing ke tekele balik deui. Oh, apa say? Ajo Ed, pancingan aing kemana akeun ku sia? Di pancan ayakeun ka aing. Pancingan cewek ku Bang Bule tuh. Yeh, atuh geus hese lamun dicekal ku manehna mah. Geus serangan mun manehna mah sengke. Sia cacan di ngeblok-blok kalau kopi-kopi acan. Oh, geus seger meuli. Sia manita aing gablok duit henteu aing. Ih, sama kos kotok ulin netlok mah duit ah. Sia semuanya nyorokan anjing kotok. Bodoh amat sih nu hayang ngopi. Utang saya itu orang si dulu. Kami dah bina ari sia mah aing ti tangah utang. Atuh kumaha aja aing tong gablok duit. Angga sia tangwan di dieu aing coba ngutang nya. Oke, siap, brother. Kopi geus aya, tinggal musuna doang ya nu eueuh. Lah, mana aing ka pos sugan budak boga rokok. Bego mas di mana sih ya? Masya Allah bego, gaya sedang jamet tadi asa. Nolah nyaho. Sing basing. Bego, eta plastik mau naon? Weh, coba yang hayang. Bet amat ya kue doang ge. Yuh. Pan sebalik deui, mana kopina? Kudu heula aing capek ngap. Eta naon sih dina plastik beureum? Oh iya, Oh, ya kue boga si gagu. Ada yang minta pelit jasa cokot be ku aing. aju mana sih kopina? Bagus, aing datang ge encan ke warung. Oh, geus ya beli bae pake duit aing ya. Suwe sih tadi ngomong teu boga duit ongkos aing. Ulah kabal-kabal sih nya. Wede, ngalamun sia. Ah, dimbang anu ngalamun. Eta tadi sia. Ngalamun dong kotak endogan. Wih, so ngomong-ngomong bae teh sungut. Nah, yo, geus poing bawakeun kopi na ya. Bawa rokokna tuh sia. Ento lah bang, jangan ngarokok, apalagi cengkeh mah. Cengkehnya mah, si Edi lempang tuh beli kopi. Cocok mana meuli. Tadi pasti kita baru mau ya. Gue bang, menang si Edi.
Ay, mas mau kopi be. Anak suang beli kopi deh. Wah, mencret. Guys, kusia susul tuh. Ulang beli kopi, beli rokok gitu. Baik sih bang. Ayah kopi, ayah rokok, ayah kue. Cocok meureun. Oh bang. Kabar sa. Kopi di keburu teh saya. Kue naon ieu budak? Oi, ieu mah kue mahal. Uang atnya, doang janda anak 10. Mumpung budak ya kue. Mending kue ngahakan teh heula. Hese amat ya budak, muka kosi doang ge. Astagfirullahaladzim. Eta mah tokai.